sok. Sok. Heh. Cicing. Sok. Site. Kaki, yo, Apa? kamari teh mulangkan motor, tapi Si itu, si buliter. nya numang buliter, Tapi atuh. tapi Panggil di jalan, bikin di jalan. mana buktina tapi? Iya, pokoknya mah nepi we. Tah habis itu nepi kita tanggung jawab ajona tuh. Cih, nggak tanggung jawab di dia. Karena anu nginjem anu aduh harapan kayak ajona. Ah, eta mah aki-aki nu tanggung jawabna. Yang pergi nginjem urut urut ajona. Tah, Lain hari kopi na ujuk beak. tiris di dimangin ngegelebuk kieu ya. Ih, aing mah. Ya, lamun kajal mah berwit gitu entong sok terlalu di pikiran. Da manehna ge cantang tuh mikiran urang. Karunya ulah sarwana. Lah, motor abi gitu. Aki-aki yang dikilokeun motor abi gitu mah. Ieu kopi beak. Hah? Kopi beak. Iya, atuh lah disaepkeun. Jih, ngan usaha. Ih, Aki. eta nu nyuti dinya. Nya eta. Ih, deuh. Osep kemana ini si Osep? Ah, si Osep na keur sibuk ayeuna mah. Ya aya nu mbok minta dipoto jeung aki-aki ganteng. Nah, tong sok brek ting HP tunda HP mah. Kayak ieu nya heula kayak sekedap. Gaya peryogi ya. Duh, ngarenah ulin teh di dieu euy. Manila luasa jauh gunung ka ditu. Aing. Sep. Ieu anu di ngaranna teh Gunung Gandul. Ieu Gunung Gandul ieu. Sep pokona pemandangan ka dieu mah. Kesing arek alulin ka dieu. Tah. Dieu. Di aki-aki itu euy. Aing rek minta pertanggungjawaban aing ka aki-aki. Soalnya motor aing kamari geblos rem aing, mumpung keur katempo ku aing aki-aki. Aing rek minta pertanggungjawaban, rek minta ganti rugi aing. Motor aing kuat kucruk aing karena sunggun cau. Sampurkeun ku aing aki-akina. Sieun kabur aki-aki aing mah. Kudu ditempo. Kabur aing hese deui neangan aki-aki mah. Aing awas si aki-aki. Ku aing. Ganti aing. Aing aki cing kaburu leungit aing. Cilaka aing. Kudu minta ganti aing ka aki-aki. Ampun can. Umpat aki-akina aing. Aing. Iya, minta foto. Iya, tah. Foto na kumaha. Aki-aki anjir. Juruhan pisan dah. Disusulan. Yo, sia. Lah, sia mah aing mah rudet aya saya ieu teh. Lain ku masalah rudetna aki-aki. Sia kudu tanggung jawab. Tah, tanggung jawabnya Kayak heula euy. pasti soal motor. Sorangan mah ieu teh pengacau suasana sebenarnya mah. Nah, kumaha pangcau suasana. Keur santai jeung anak aing nu Aing nu geus lieur mah neneangan sia geus undang leader aing. Nah, mun di tateangan. Aing mah minta tanggung penjawaban ke sorangan. Ih, karep eta tanggung jawab naon heula? Maksudna naon yang urang? Curigana motor ya. Motor. Tah, Motor naon? Motor aing. Aing mah. Motor sia. Apaan heueuh? Kamari diinjam ku sia. Terus kumaha? Pan kecelakaan aing lah digebrus. Nyata mau wilujeng we motor sia. Tas aing. Tas dipake ku sia, motor aing jadi kitu. Tah nu makena tah. Hanteu lah rudet kira aing. Nah, nu makena tas mah kalakan nudukeun batur aing ngaleum motor teh dideungeun sia kamari ge. Hah? Dileungeun sia kamari motor mah. Aing mang nginjem. Tuh nginjem tapi tidak melalui pelantara aing sia mah. Nah sorangan nyalahkeun aing. Da dibawa ku sia motor aing na. Aing mang nginjem na lain ke sorangan. Tuh, dulu. Bisa urang sorangan nyalahkeun ka urang teu bisa. Aing mah dateng nginjem motor ka sorangan. Ngeunah bae sia mah. Nginjem lagi ka dieu aing. Aya ku ngeunah. Motor cenah. Karep teu urusan. Cina teh urusan. Tuh urusan ieu wae nu nginjemna. Ngeunah. Ngesok. Lain si Ajona aing aya ku ngeunah anjir. Nah ya ku ngeunah nya. Ngeunah ieu mah. Dengekan ya. Sia-sia tanggung jawab kana motor aing. Teh heula. Urang mah teu nginjem ka sorangan, tapi nginjem lagi ka dieu. Tah aing mah geus leuwih-leuwih bertanggung jawab. Motor sorangan dibikeun ku aing. Sok salah mah di mana aing salahna? Salah nama motor aing jadi 3 brus geus dipake ku sia gitu. Nah, kan 3 brusnya tah mau wilujeng 3 brus we sia. Iya nu bulitar teh lamun dina bal mah naon geuning teh?
anu arek asup geuning nya geus kata jongkok balik deui ditajong teh asupna teh naon buding naon Oh, eta lah. Eulah tah kitu bata bolotok buding sia naon mah. teh dah pokona eta we Ngeunah HP ngagaloler. Deui aing ngasetengeuna ye sorangan nyalakeun ka urang Nya heuh. aing mah teu nginjem ka sorangan tang nginjem lagi ka dieu mangga we eta mah jeung ieu Tah enak kumaha aja nak. Cih. Yo, ai ti abi mahnya ka dieu teh teu kumaha motor ka dieukeun tah di ka dieukeun. Ka aki-aki ganteng. ya ajona sok candak eta na ka ditu Naik ka mana sia? aing pusing ku sia aing berat eta ieu HP kumaha eta sok apa nyadakeun HP atuh Nah, pusing ku aing. pusing sia mah aing mah keur santai tadi ganggu melek pek wae sia mah tuh dah lah Can bayar. teu bayar tah duagan ajeng kopi Ya kumaha urusan anak ieu aing teu narima. Musingkeun nya. ieu nah eta naon Pertanggungjawaban anak ieu tuh. Kumaha pertanggungjawaban anak tuh? lain sorangan mang udah gue aing Heuh, pertanggungjawaban kumaha ieu? urang mah geus bertanggung jawab ka sorangan teh buliter Tanggung jawabna kumaha eueuh? kan itu tuh Jona nu nginjemna ge urang mah nganterkeun geus kumaha pan teh tanggung jawab Ya, Mang Buliter, terakhir nu nganggo teh itu nya ka dieu. Tah di mana main nu terakhir nu katampo. aya nu nginjemna Kapan injem deui ka sia mun sia nginjem ku sia Sia, Jona. ante lain kitu anu nginjem ka didinya saha Kela heula. Anu nginjem teh lain abi, Mang Buliter, tapi si Yosep. lain da jeung eta tah duaan berarti nginjem eta Iya, ento si Osep kudu ka Osep. Dia tanggung jawab. Yo. Aki-aki bereskeun, we pae kabur lah. Pusing. Oke, pemayu urusan anak tuh. ya Ya, karep teuing. Rujit lah. Pusing. Pertanggungjawaban anak ieu aing pertanggungjawaban kumaha lah ieu? sia teh aing mah nyeunih hayang seuri ya kek dengekeun sing jelasnya nu nginjem ka aki-aki buliter saha Si Yosep jeung si Ajona. Si Osep. geus ayeuna mah ada si Osep eueuh ajona cicing deui ajona tong melekpek deui nya kasep-kasep melekpek ya ajona nginjem ka dieu nya Heeh. tah urang mah nya aki-aki nu ganteng teh ya gini dengekeun geus bertanggung jawab malikeun motor ka dinya kudu nama itu tuh ngarinjemna nu malikeun teh Di mana lagi yang tanggung jawaban kemana cicing Kabur aing mah. pusing lah cicing lah kabur sok ujug-ujug kabur wae Ya ayeuna kumaha sorangan ieu. Gelut Nih, aja aing lah. gampang masalah gelut mah ngan kieu urang sok mikir kira-kirana urang wani teu kasorangan gitu Sorangan wanita ka aing. hah Wanita. Tah, dulu. Yo, kenapa saya kieu? kita kumaha ya aing tanggung jawab atuh Tanggung jawab. Tanggung jawab. Da ieu kumaha? Lah, aing mah. Siang jedog anjir. Kudu tanggung jawab anjir teh. cing tanggung jawab cicing aduh Tanggung jawab sia. lain tanggung jawab nah Sayang kumaha jeung aing. ya Yang kumaha sok. ya itu dengkeun lah lah Lo masalah dengekeun. ya dengekeun heula apa nu nginjem teh itu Motor aing panisia dari mana ge? aing mah teu jalma itu Lah aing tak apal jama itu. Jama itu mana sia nu nganterkeun ka aing? ya Ya kumaha pertanggungjawaban anak. Ya. Kumaha pertanggungjawaban anak ya. ya we jawab sok heh cicing sok site ya urang mah geus tanggung jawab geus dibikeun kana motor ayeuna motor mana Di bengkel kaki. aya Heuh, di bengkel motor aing na. heuh asal aya we motorna tuh di bengkel nah Ampun kaki, ampun.